Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana barudak. Dinten ieu orang diajar bahasa Sunda. Saencan kana materi bahasa Sunda, Ibu jelaskeun heula bahasa Sunda di kelas 8. Di kelas 8 pelajaran bahasa Sunda miboga KKM 7,5 di mana kompetensi dasarna aya 5. Anu kahiji biantara, anu kadua deskripsi, anu katilu novel, anu kaopat pakeman basa, anu kalima drama. Sanggeus diajar biantara, tujuan pembelajaranna nyaeta hidup sadayana nya peserta didik tiasa ngaidentifikasi teks biantara bari merhatikeun fungsi sosial, struktur teks jeung aspek bahasa anu merenah dina biantara. Tah, biantara teh lamun dina bahasa Indonesia mah disebut oge pidato. Tah, naon biantara teh? Biantaranya eta kagiatan nyarita diharapkeun jalma loba tujuanna pikeun nepikeun maksud atawa nginformasikeun hiji pasoalan dihareupeun jalma rea. Tah, rupa-rupa biantara. Tah, biantara teh aya biantara bubuka acara, tah biasana ieu teh ditepikeun ku MC. Nya anu aya ahli MC, ahli nepikeun acara nyata disebut MC. Tah, MC teh sok aya bubuka acarana, aya pidato na saeutik. Anu kadua aya biantara pengarahan. Biantara pengarahan teh eusina barudak atawa hidup pernah biantara atau pidato pembinaan upacara di poe Senen, tah eta kaasup kana materi biantara pengarahan. Tah, anu katilu sambutan. Sambutan teh biasana biantara sambutan teh biasana mangrupa biantara awal di awal kegiatan, misalnya aya kegiatan rapat, aya kegiatan workshop, aya kegiatan peresmian, aya kegiatan naon weh pokona mah sok aya sambutan. Eta disebut biantara sambutan. Ya, biasana nu mengawali kegiatan. Tah, anu kaopat nyaeta biantara peresmian. Tah, biantara peresmian teh sok diayakeun, diucapkeun, dikedalkeun rek ngaresmikeun hiji instansi, hiji kantor, hiji kegiatan nya eta ngaranna biantara peresmian. Anu kaopat, anu kalima biantara laporan. Ieu biasana biantara ieu ditepikeun ku hiji pejabat atawa hiji ketua anu geus ngalaksanakeun hiji program tuluy kegiatanna dilaporkeun, Tah, eta nya misalna panitia 17-an, panitia seni di OSIS misalna tah. Eta dilaporkeun ku ketua panitia. Anu selanjutnya nyaeta biantara pertanggungjawaban. Biantara pertanggungjawaban ieu ditepikeun ku pejabat, ketua, kepala sekolah. Ieu ditepikeun pikeun mempertanggungjawabkeun kegiatan-kegiatan anu dilaksanakeun tuluy pertanggungjawaban program tah nya eta ngaranna biantara pertanggungjawaban. Syarat nepikeun biantara bahasa nya. Perhatikeun bahasa nu kudu dipake dina saat biantara. Nu kahiji, biantara teh bahasana kudu di kaharti ku balarea, kaharti kudu ngadengekeun. Disebut oge bahasa nu komunikatif. Supaya naon? Supaya maksud urang anu biantara tepi kanu keur ngadangukeun. Terus anu kadua biantara teh kudu ditepikeun
cara sopan, handap asor, temenang ayah sara, temenang nyinggung hiji golongan, temenang nyinggung hiji agama, temenang nyinggung hiji suku, temenang nyinggung hiji ras. Tah eta kudu diperhatikan dina biantara. Nah, struktur biantara. Struktur biantara ya 3. Hiji bubuka, 2 eusi, 3 panutup. Dina bubuka biantara aya 4 bagian. Anu kahiji aya salam bubuka. Nu kumaha salam bubuka teh mun urang mah contona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, wilujeng enjing, tah eta salam bubukanya. Tuluy dina bubuka biantara teh aya pangbagea. Naon pangbagea teh? Pangbagea nyaeta sapaan. Dina contohnya dina pidato atau biantara nu sifatna pengarahan atau amanat di upacara bendera, sapaan anu sering dikedalkeun teh contona yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak staf guru, TU, dan anak-anakku yang berbahagia. Ta eta asupna kana sapaan. Anu katilu ucapan syukur. Ucapan syukur teh contohna misalnya di upacara benderanya, misalnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya kita telah dapat berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera. Eta ucapan syukur. Anu terakhirnya eta tujuan biantara. Tah dina bubuka biantara teh saencan ka eusi nu pidato pembina teh kudu nentukeun tujuanna teh naon. Misalna barudak atau anak-anak dinten ieu hari ini Bapak akan menyampaikan amanat mengenai tentang cara belajar. Tah eta contohna tujuan biantara. Eusi biantara. Naon eusi biantara teh nyaeta eusi anu tadi misalnya mengenai kebersihan sekolah. Tah kebersihan sekolah teh tema anu tepat dina upacara lantaran naon? Hiji tempatna di sekolah, 2 dihareupeun urang teh loba barudak anu sarakola di dinya. Tah jadi eusi teh kudu sesuai jeung acarana. Lamun dihareupeun urang barudak temana tentang pengarahan, jenisnya tentang pengarahan, tah biantara sesuai tentang kebersihan sekolah. Nya ayeuna panutup biantara. Dina panutup biantara teh aya naon wae? Aya 4. Anu kahiji aya pangharepan. Naon harepan teh? Tah biasana anu ngandung harapan teh kata-kata anu khas dina mengandung harapan. Contohna aya mudah-mudahan, mugia, mugi-mugi urang sadayana tiasa ngalaksanakeun hal-hal anu tadi ku Bapak diucapkeun, atau mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat melaksanakannya dengan baik. Tah eta contoh tina harapan. Terus aya deui panghampura, disebut oge permohonan maaf. Anak-anak, Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, selebihnya kebenaran dari Allah, kesalahan dari manusia. Tah eta contohna. Anu katilu panghaturan nuhun, ucapan terima kasih. Misalnya pembina nyarios kieu. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mendengarkan pidato dari Bapak. Nah itu ya yang termasuk ucapan terima kasih. Terus ayah salam panutup. Nah, salam panutup tandana biantara tos rengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah sakitu barudak materi biantara ti Ibu. Ieu pertemuan kahiji. Ayeuna Ibu bade masihan tugas, tingali link Google Formna teras dikerjakan, teras dikintunting di ka Ibu.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.